Nyang di dia nyang ya. Iya mana enak ka dia ya. Tadi dia cocok mah ya. Nya. Mana ka dia heula. Amun hayang itu eta teh pipo seberapa teh? Serangan 17 18. 17 18. halusnya urang bersih tinggal mana poek itu. Sarua nu maneh oge poek kitu sih teh. Wah, Poek tingali tuh, poek. sarua teh cing. Iya tingali bersih kieu nu urang mah. Amun selfie heeh. Oh, Tuh tingali bersih kieu amun kamera tukang. oh, ieu teh kamera tukangnya. Buka kamera. Eta mah maneh mah kamera tukang maneh mah. Da ieu mah ku anti goresna nu hideung sorangan mah. Dalamun ku nu herang mah caang sareng ieu teh ieu naon anti goresna nu ieu teh anu anu hideung sorangan mah. Ya coba we engke video engke ieu hasilna kumaha. Coba di video. Nya poek urang sorangan bersih kitu ieu. Tuh, Ieu anti goresna dia mah hideung. Lamun kan didinya mah herang. Pasti didinya sarua jeung nu sorangan gitu lamun diganti ku. Teu eta coba ka hasil kamerana. Geus di kamera encan. Orang can di kamera can naon maneh mah. Mana video? Esa video. Iya. Video. Iya. Tah. Tuh beda kan bersih kieu nya. Ya, kan anti gores nu dia nu hideung jadinya mah herang. Kan mah herang jeung sorangan gitu tuh. Hapusan urus WA. Oh iya sampahnya. Anger aya tuh. Henteu eueuh dihapus oge. Anger aya tuh.
nyang ya. Dia mana enak ka dia ya. Tadi dia cocok mah ya. Nya. Mana ka dia heula. Amun hayang iris biaya tanya tong make atap. Atapna ku daun. Nah ini tuh pas di dia ya. Ya kawasaung tadi, kawasaung menang tadi. Tuh, ya tempat parkir mah. Tuh, parkir mah ada dia. Itu nama. Apa namanya? Jadi dia mah tempat strategis. Kan ke depannya bukan jadi sawah, iya sawah. Juga lamun mimpi padinya masih sabar. Ngan waktuna meureun. Waktuna tinggalin waktu we beureun. Waktuna meureun sampe ka lohor. Sa semet ka sore teh 100 di Raja mah. Oke. Minta sore teh Heeh. kan diberi makan seperti rokok karena bisa tentunya dah hati mau jadi heula maju gitu gitunya. Heeh, kaos gitu. Kan dina ti heula bisa ngagawean urang tinggal lohor. Di bapana tinggal ngagawean bapana. Oh, ngagawean. Kan tahu nak mirip foto gitu. Nya engke nah kan keur acara makan-makan engke kan urang oge lamun aya acara-acara makan mana dibawa meureun itu kan itu Jadi jika nemu waktu bareng deh nya pas menang ya
menang bansos. naon lewat lagi 2 minggu sebenarnya tuh bansos di Aceh sebelah itu lihat Nah, bulanan kalau serangan tuh hah? konten Kadang kumaha tontonan. Amun tontonan mah bagus wae. Kalau lagi dengan sama punya ngomong wah sebenarnya ngitan kanu ieu cenah teu ieu teh lagi bisa urang bisa kakulon geuningan oh tetep kitunya Heeh. Ya kan kumaha tontonan, amun tontonan di atas 500 mah lumayan. Bi, ada dia ke naon barang makan makin aja ngan nyokotnya jalan gitu motor disimpan di situ lembang ka dia namun bikin mah asa dia pisannya Jauh teuing dempak. Kena naon dia anggar jeung sekeluarga deui ka dieu teh. Tiga nama. Eta deui. Ente aya nama. Ente paling anak incu. Oh. Di heula mah pan adina. Eta teh suamina saha tah aya lalaki geuningan foto teh. Nah, eta salah suamina si Ate orang ieu. Di Karawang manehna mah tinggalna. Ah suamina si Bunda. Lain. Oh, Suamina mah jarang-jarang ka dieu. jarangnya tara ieu juga urang kieu gitu. Heeh. Paling sekali lebaran mun balik ke situ mun ka ditu ka Cibatu. Orang digawe di Jakarta kan. Heeh. Oh jadi si Bunda teh ieu naon lah. Nyuruh ka didinya teh nyieun ieu berenang saung nya ngahaja jang ieu makan-makan teh ieu. Heeh. Lamun bisa mada ditembang suni tadi dinya ditonggokeun makam ditongok jadi can apa dibugan saung manehna teh. Di makam kaluhur tadi can apa aja bugan saung manehna teh. Sa Nyieun langsung ieu
dagang terang teh dagang kamari dagang keur sebener balik jam sabaraha kamu balik jam 1 mah teu siapa ngobrol tuh sama si teteh balik kurang balik gitu iya dah di jalan Telempang teh padahal mah teu nu ieu mah topi angpau liur ini cicing ulang gue nyokot jalan dinya Wahid kadinya tuh ieu kumaha ini lari DTI gitu lah